rahayu mincing mancing walagri Balumbung agung rahayu mincing mancing walagri Brai brai narawangan wangi diri sanubari gorejak saling kang ringkan rancage hatean wakil pun Kumelar di paungan layangan halangan di barung perjuangan untuk doa kapan merah Batara asing tayak wala
Kenal kata teh. Tanggo atuh kumana? Ya se. Wekeun baju. Oh, main baju. Kak. Nah, salahnya dia. He, nyaya, pinggir mama. Aing mama teh kieu teh. Mane mau jajan. Ya heuh sih. Pagawe mah teh kan yang anak kita sih. Ya sebajunya. Nya heuh eta pan opal terang meureun. Mama. Opal teh yang minta duit mah. Sakara kamari minta duit teh. Ayeuna geus minta duit deui bae. Jeung naon cik jeung naon? Iya tadi ngali. Naon ningali? Naon eta teh? Ningali teh. Teu, Ayo mah. Tadi ngali teh. Iya. Tato ieu teh. Oh, lagi. Tadi ngali teh. Naon carana? Toto. Eda. Eda. Dea, mantap mah. Iya teh kabogoannya opal mah. Tikene teh nya geus bobogohan. Jian geus bisa ieu bae, geusan duit maneh mah. Tahu nya semua benar teh ya ga? Ya lah, tapi dia teh aya teu nonton longser ayeuna. Bukan kema sabeur mah minusna. Jadi geus. Tapi kalau mah tadi teh awalnya selain minta artis nanggo ngabiayaan si Neng. Apa ge tadi teh di pasar surat di sekolah. Nah, surat naon deui cenah surat naon deui? Geus teh. Lain. Aya pemberitahuan study tour. Apa teh kudu wajib mius nah. Study tour teh naon cenah? Eta nu jalan-jalan nih naik bus babarengan. Oh, liburan. Heuh. Oh, study tour teh liburannya apa nongkrong? Ya. Apa? Cuman apa? Lain apa? Ini tuh jalan apa? Lain. Lain. Batang minta duit. Besok sabaraan tuh duitna. Aya udah tuh di lemari kan. Mak. Iya mah mahal. Penonton. Tadi biaya study tour sabaraha? Lain. 12 juta 222.000. Naon eta teh? Jumlah duit atawa naon? Pikeun ka 12 juta. Dia habis ditunggu. Aduh. Aduh mah geus sakitu mah. Eta teh beneran duit mama. Mun teu percaya mah keretah ceuri mama. Kan budak zaman ayeuna eta mah bener teu? Aduh teh geus sakitu mah. Meta ku ka maneh. Baik.
mah lain si bapak. Ho benar adonan si bapaknya. Maksudnya adonan kue, nonton adonan kue. Geus opal. Geus mah geus kita teh. Daripada nih kemana heula ngomong-ngomong daripada tambuhan parahut bae minyak mending kene ka ditu tuh. Kemana? Ngaranna teh naon? Ka Aljabar, jeung mama. Dek naon? Nya ka Aljabar bari rupiah maneh tah. Jadi udah bener. Embung di rupiah, mama di rupiah mah bener teu? Teu, pira aku jelema kopet kieu teh di rupiah. Kan cidanya budakna ieu mah. Cing apa maneh teh jadi budak teh kudu kumaha carana babatu kolot. Tuh, jika budak batur, daek babatu kolot. Embung pokoknya embung da opal makan budak mama ya, budak batur sok ngabanding-bandingkeun kitu. Atuh dah heuh. Heuh kepingkeun nya. Da budak batur mah daek tokohan penting tulang ke kolotna. Teu jiga maneh. Kelek. Nyeto, ade nyeto. Pakai pewangi atuh ye. Atuh mah. Tapi kan aya hutang atuh mah. Nya heueuh atuh. Aing geus kan teu geraman ka sakola kali tah. Eueuh duit lagi sakitu mah. Ning kade ya. Atuh mah, atuh kade age deh age duit mah kumaha. Bila ngucap kata-kata sayang mungkul mah teu cukup. Budak itu segalan. Yang geus satu bae sakola heula mah. Dung. Naon deui? Aing maneh naon lah make kantong ieu. Nya, Alus nama tinggal itu bisa huruf tuh. bisa huruf ya da ieu mah. Kantong keur maneh SD. Aku sekolah ya teh naon namanya? SMA atuh teh katembok tah naon tah tah. Tah ingat di SMA naon tah. Atuh mah da di kamar opal teh uang dari kantong ieu. Kalau pada nyokot kantong ke STK SMA. Heh. Kok bina-bina teuing. Heh nya ieu. Mama loba hutang lagi nya. Ai kabutuhan keur maneh mah. Kecukupan atuh kopal. Kacukupan. Ari buktina eueuh dari kantong kumaha atuh Terus ulang tadi di sakola teh terjadi kakak dicarekan di tunggulan deui. Daya aku tato atuh dirok putasi. Geus lah bermangkat ka ditu ah. Kieu heula ieu di sapatu heula. Yeuh. Eta geulanya saya bereskeun. Yeuh ge sapatu teh meunang nganyuknya mah. Lanjut. Ora kaneh mah ngomong teh. Asa kena sepatuna. Sapatu urut si bapak meureun. Heeh. Halus nih mah. Yang ke satu mangkat heula opa. Assalamualaikum. Salam. Tong hilap eta duit 12 juta kudu aya. Boga budak hiji-hiji nanti nya. Eueuh narangna pisan ka kolot. Bae parang teh ceu. Beres naonnya? Buut, baru buut. Anteng atuh. Tuhannya bisa nyari duit. Coba panonton nih nya. Urang rek nanya ya, nanya gak? Nanya. Eta budak urang teh nya. Mending keneh di rupiah atau diasupkeun di kana jero beuteung. Nya da. Ulah lieur urang mah ngaladena oge. Beres. Ya udah. Abi teh rek naros. Harus naon cenah? Naon? Ai kamari
coba si Bu Yati teh. Jo datang. Aku sian orang mah. Ojol teh ojek online. Ojol. Ih, aneh macu. Ah, ojol. Si Yati bebeja teu. Nah, Nah, sieun. Jabana, Cek. Omongan si Bu Yati teh seket pisan. Jika besok. Tadi cina kumaha teu keluarga mana ini? Nya abi teh era aku udah kumaha duit. Oh, gaduh ka era kene teh ini. Itu gaduh emang euceu mah Nah, urang Da abi mah gaduh ka era teh juga ece. Nah, atuh dah kauturan. Nah, Cek. Udah ka abi mah can pernah teu aya kitu mah. Ah, piraku. Kan si Biati teh nya ai keur ningali ibu-ibu keur karumpul di tukang sayur atawa di mana lah kitunya. Sok ujuk-ujuk jol we nagih. Aduhnya, ya, enggak. Ibu-ibu anu tengah hutan ge ngilu lumpat. Nah, lagi lumpat aku. Heeh, ngilu sieun. Nah, gitu sieun aja. Asa jiga di udah ku orai molang. Orang ulang atuh. Orai mah dikasieun, bener teu, ya Kak, penonton. Dijikeun teh nya jadi orai ulang asa bisa dijogetkeun teh. Da marupanya awak si Bu Yati mah sok luar leor joget terbuku. Iya, anu sih. Aku musikan aya ga, bisa geus ngajoget. Hiji, dua, tilu. Luar leor. Geus atuh masuk sudah ya. Sudah ya. Dari aku sih enggak pancen. Hewa eta teh aya hajat saha we, Cek? Saja aja salah ini. Eta si Ceuis. Duit deui. Turhan cenah. Lain. Eta mah Ceuis kawin deui. Si Iis kawin deui. Saha? Asep gitu. Nah, Pak Asep. Udah anak 5 siapa nonton? Hayu atuh Cek ka ditu urang bantuan. Bantuan yang sehat, jangan minta makan itu akhir nama. Ayo Si Eni mah hayang gratisan wae. Iya. Sih urang pesan. Ya atuh sok atuh geurakeun ti mana atuh nya Cek. Atuh, tapi kita sudah atuh kulanya. Sok atuh Udah musirkeun mun mah. nya sok. Yang geus nya abi dagang di ditu nya. Ojong atuh. Sok atuh dadah Cek. Abi arek atuh heula anu hajatan. Ya,
sabar urang teh jelema pamengharna di dieu teh. Naon nya cek juga kayak nama naon teh? Naon cenah teh? Naon flexing naon? Flexing. Flexing teh naon cenah? Ngarugeutkeun batur. Keur we bare kumaha. Udah. Terus aya nama urang teh sama buku kelanya. Urang baca. Tah. Ieu teh buku rumah hutang. Urang baca keurnya. Mananya? Tah ieu gini. Poe Minggu nadi si Cico. Poe Senen nadi si Baban. Iya betul ya. Poe Salasa nadi saha? Nadi si Coodah. Ayo. Iya si Coodah tehnya geus nunggak mampu poe hese sama ya ih. Ya, dah. Ya, ini jam sabaraha sih? Jam sabaraha? Jam 5. Nanya, Pak. Atuh pasti da ieu. Mau dikata urang rek mana nanya? Urang ulah. Gopur! Tapi kalau boleh Gopur kasih saran, ya punya. Menurut Gopur mah itu lebih mirip palu gue. Emang ikut Siap, usaha banget ibu juga bul. tidak menerima. Anu, Ibu udah tanya ya nama. ya. Nah, nggak jawab pertanyaan. Ibu kudu make siap. Siap, soalnya muter lagi siap, tentunya pilih jadi suap bu. Ngomong teh sok ucap-ucap we. Wah, tapi bae kita rek make siap, rek make suap, make naon teh kana naon. Ayeuna bener nanya. Apa tuh jadwal kita? Apa tuh bu? Dia untuk perhubungannya. Minggu lagi cicok, Senin lagi baban, Selasa lagi odah. Nonton apa udah naon? Naon? Iya, mau kemana-mana nih ada naon mana mau? Kalau kita terus ada hartai gue bu. Tuh udah nonton. Ada suara ngamita kan? Sane siapa nonton? Tai gue si kertas tina tahu isi gue enak. Nah berbaunya punya usabab tahunan biasanya menteri paham ibu. Ayeuna Nah, tanya keadaan ayeuna geus ayeuna isukan jadwal nanti si odah siap. siap kan gue kapten yang disukan Persiapannya mana wae bu? hiji Mohon. naboga dore Ya, anu kadua Mohon. kita ulah lupa mohon. anu katilu lu domba Kalau bu, hari bu bareng mau jabu. ngalahin atuh geus ayeuna bener ya siap we asli Mohon. hiji
Bu. Anu terakhir, AC emang itu dibakar, letak ke mobil pasang. Siap, Bu. Laksanakan. Laksanakan, Bu. Bu, tapi ada mobil nangge naon? Jangan ditung-tung tuh. Ada lain aku. Sekarang sudah ngerang mobil. Oh, pakai mobilnya? Banyak hilang. Terus kita ini masih belum nanya. Mau nanya sekali deui, ku ibi nanti. Aku ibi beres-beres tahu ke warga so. Ya, tuh, Bu. Sodako. Aduh. Ya, batur hati kudu sodako, Bu. Lain gitu. Ku abi ke beresin dongna ke warga, ya warga. Tapi ke keluarga di beresin ke mana? Oh. Ali batu Bu, kita mah. Nyata satunya GoPro siapa adalah? Puntanya, penonton, aja. GoPro kami kalah. Oh. Pastinya. Nah, tuh. Ya, penonton. Ali tadi jawab, ih. Mami ya. Ya, penonton. Baik, ya tehnya Abi, aya kumpulannya abamu. Naon teh? Abamu teh Asosiasi Bang Emo. Adek siap-siap dulu lagunya. Ya menanti mana aku pikir Di mana we sekarang? Adek promosi dulu lah. Mun aya nu pinjem ka urang ayeuna DM we dia IG-na di aya ta ieu kunaon ieu doan ditulis @emok_underscore gua lagi dengan 12%. Geus tara yuk. Dadah. Penonton. Terniaga. Abi rek flexing. Mana bitenya di umur nonton. Flexing. Oh, flexing kan pamer teh. tah apa sih Pernah bisa diundang jadi Bridges Maid. Kan pengantena lebih gelis abi pengantena jadi terjadi gitu. Ya, terus ditunggu sih flexing mama. Itu yang saya peralatan. Ayo baturan nabi kemana nanya? Ya boga tuh, ada tuh boga CS dia teh. Kita udah kenalan ya. Eni. Non, aktif, ngobrol mikir tuh, naon? Gimana wae? Urang teh emang terkait ka dieu, emang kunaon? Samane butuh kunaon ieu? Jadi dia gosok gigina euy, hilang jadi geuleuh. Naon lo? Tapi geuleuh kitu aya hileudang ieu. Aya hileudang kitu. Geuleuh kamu dipang tingalikeun ka nonton. Oh. Iya, lain mana yang si Oda gitu teh? Si Oda? Yakin
musiknya. Ode. Gane atuh maneh teh. Maneh mati tadi teh urang geron, maneh kan mana wae. Gading ka ditu. Beda meureun. Nanti heula atuh. Oh, lila gitu. Ya. Longgaran nih gitu ka dia. Ayo bantuan. Gimana wae meni laki-laki. Gimana ya kan maneh udah apa ya terus eta artinya Tanpa dieu teh. Kamu doang mau kaca. nah eta hukumnya naon? Kamari mah cenah bejana teh erek di behel. Tuh ongkong jika kitu erek behel di mana ya? Ya. Jadi sampai lagi kalau ke dieu dah kita kayak dieu di dieu dulu. Luar pisan. Saya ngomong. Kesopan pisan. Wis tulis kieu ih. Yo. By the way, aya gospek naon? Gosip penting. Ongkong maneh teh soal
Maneh mah gawetan beres. Geus aya dangdutan wae. Kan komputer ke sadaya hayu, ibu ngapain ngomong wae? Kela penonton. Abi aya pantun. Cakep. Jalan-jalan ke Kota Banjar. Balik ka imah cacar. Jang di sabulan utang kabayar. Geus sataun teu aya kabar. Ayo nih. Langsung ayo. Karatu saya. Karatu. Kita itu anak menjajah. Abe. Ya, ibu. Nek, kalian tadi. Ayo, Tengah. Iya, atuh. Resek. Apa merenya abi kadi teh naon? Aya nama teh kudu urang kudu kampung kan. Abi danau teh? Iya. Bu, ieu acisna bari aya utang. Nya kumaha atuh teh da tugaran acis. Aing mah kajigana. Unggal-unggalan kita kieu wae. Geus aya nu beukur. Sok sebutkeun sawer mah utang, utang sabaraha? Ieu bari kali pidinya nya. Mangga, siap. Sok aya namanya tuh sayangnya sebutkan sawae ngalapain sabaraha awalnya. Ceiin 1.800.000. Coda 2,5 juta. Cakeran yang utang wae. Ini ya, ini. Apa nih? Kopurna. Aunya. Karena kita cepet-cepet bawang atunya. Dah bener. Dah atuh, mun panarek bayar ya pasti ka imah kudu disebut atuh era. Kalau kantor. Atau bukur gitu. Ganti kumaha bari bayar utang, ieu Bener, Bu. Sok aya namanya. Marane. Rek bayar utang teh. Kadieu bae.
siap, gerak. Maju. Jalan. Kalau lihat, ya. Siap ya. Mundur. Siap ya. Ayo nama menghadap dulu ke belakang. Siap ya. Balik kiri, gerak. Kiri. Mana kayak ada belakang. Balik kiri ya. Oh, balik kiri, gerak. Iya. Mana angkanya? Lu terbayar sambutannya. Ya, ayo nama gua punya. Bisa berarti semakin gampang dicontoh. Adek. Sana yang bisa. Neng Iin. Centil. Amin ya Allah. Guru. Tentunya apa namanya nasi itu? Dengan kayak sakit, utang mana terlalu pakai ini. Utang lagi itu. Panci. Panjena sabar wae asal asuh. Mana sakit itu kumaha tuh? Sok lanjut. Adek. Abi bogor. Oh, Nih abi masak mie banyak. Ya abi teh eta ge duit buat ngehirupkeun keluarga. Buat beli beas eta ge. dari mana keluarga mana deui ini? Mana teh buka salaki tuh buka lidah. Ayo. Teteh. Abi mah boga keluarga. Lain ya ga? Lain. Iya, keluarga abi ya ga? Lain Ewa tong di sini ewa. Kumaha maneh? Ya, geus aya nama asa asup ya. Sok lanjut. Adek. Iraha urang sasalama tanyakeun tuh kasih bapak urang sasalama teh. Kasih bapak urang sasalama teh mana boleh urang tanya. Gila. Cus, Yos, ya, tadi teh tos salipun. Dan gaji kepat tua di dia. Ganeng. Nah, jadi urang usahakeun teh sok aya nama kinya ibu mangga salipenya kenakeun hate deui nya. Sok aya nama cek oda sareng rencana mangga wih isukannya ending deui nya ka dieu mayar. Ya, sok wih Bu. Nyamang enggak tuh ai kitu nya, Bur. Cuy. Tenangkan hatinya pemikiran nanti asal lanjutkan sanes Bu. Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam. Amalnya sekali menentu. penting. Ayah hati-hati dong. Hah? Bu Yati ayah ada om. Om. Emang naik teh om. Penonton. Tingali. Lu beungetan kieu mah. Katinggalina ge jelema huntuan. Siapa rupa-rupa. Kan aing kudu jebakan ye. Siap.
Air apa nih? Dari dulu apa? Iya dari mana nih? Saya. Opal ibu. Opal. Udah kasih odah? Nuhun. Ayah naon mana yang kadi? Opal teh kade teh bade nambut acis. Wow, kau derek. Si ibu, bu, pasien atuh ya. Bu abi di pasien ya. Nah, iya ayah si OMG. Oh, ini naon? Eta skincare mah ibu teh leuwih geulis. Leuwih. Oh. Kenal. Udah kaya deui. Mungkin udah. Naon atuh? Hayang dedaka. Oh jelas. Mata kan pakai ieu. Hutangna bade di pasien mah. Yang mau merek hutang atau merek hutang? Bade nambut ibu. Opal teh bade study tour kamari teh. Butuh duit 12 juta. Oke. Jawab ya. Study tour kata beban perahu. Iya, depan dulu gitu. Anak mulai. Dia heula. Aneh, gitu ya kayak mana itu. Kayak orang di sana. Atuh simak. Naon? Indung aku mah atuh dak kumaha. Mama ada mahnya kemere duit tadi di kasakoa teh. Mana? Pokoknya hutang si mama udah mah antar duit kayaknya ieu mah Bu. Ieu mah opal pribadi. Bade nambut asis ka ibu ke dibayar ku opal. Bener lah sih Mas ya. Nanti percaya dia alimanya terus kembali ini. Tiba mana itu di luar tadi tur. Anak aing lain siang maju minta tara. Asa kamu kemana? Udah. Udah. Kalau beri Makin kamu terima. capek bu. Sampai dia nanti sampai utang guys, cicing keras dia. Are we kamu. Udah ketik di talo. Iya, Ibu. Sahaya wewena daekeun. Ih, cinda. Nek ulah nek ih. Ulah cik. Atuh Bu, sekalian lagi 12 juta tambahan dewe yang Teu hayang yang penting dia butuhkeun. nya eta mah sorangan orang geus mane dituju balik ke merek urang merek. Pukul si ibu mata tadi teh ngomongnya tadi tuh kan dia. Bu, tingali. Banget opal tingali. Geus loba balena ieu, bocokna. Opal teh dia ge kamar pulang gelut. Mun ibu teu mere, bapak yang digelutan ya. Bu. Oke, mun hutang mah geus benar si Wani. Dia pada di pasar di rumah. Wow. Yuk balik. Balik. Ini mah tunggu balik. Kayak pisan kayak kena ajal ibu. Amen, peduli. Tuh, Pur. Mendingnya start gitu. Sampai sate. Dia tuh pada eut. Kalau apa kayak eut ke? Ya, naon bu? Kumaha? Lamun anu ngahutang teh ulang ngasilan wae mah kitu nya. Satu orang bu. Mun teu di dieu. Urang sitaan harta bendana. Soalnya kayaknya bunya di kamari kene ibu teh sumaikan gopur wae, gopur teh capek bu. Ibu ge sami capek hate. Bu, tadi pencetan ku abi bu, pencetan. Pencetan. Ya. Kamari itu. Jabri. Iya, wae teh asal meni. Untuk emosi kan. Bu pada mancing bu. Ku gopur satelah pesenna bu. Wah, ini mancing atuh bubur. Terus bawa balik kalebet di si hotel. Hernia bu. Mancing siapa? Kan mau ngaget gitu.
Duit anu menang hidup si Buyati teh nyaho teu dipake naon? Naon sih? Lu udah bebecan heuh? Duit eta teh geus dipake jeung kebutuhan apel atuh. Jeung bolo nyateuin atuh kumaha urang wae. Sirik banget maneh mah. Jeung bolohna teh nya unggal ulin ka urang lumayaran. Maha atuh da cinta, udah karena ge bulonya cek udah kain nama, asalin cilolol, udah kain teh itu nyakonya, terus gosok. Tadi abi nge-video si Buyati jeung si Asmina namanya kan abi di mana si Buyati heuh malahnya capek euy ieu teh ngadamu cenah mah mun misalnya can layak utang igu surang ieu jeung banda
Ini apa?
Tapi aing sieun. Terus mana euy? Ayo itu kan kamu. Aing mah bae aing jorokan we. Penonton Enon. Iya, yang bilang apa bu? Naon tinggal heui. Mana gokul nak roan? Kurang geutangnya. Tadi kan keluar. Jero nya. Memang Bu Yanti. Rasa seseokan bau beurit, bau bangke gitu. Tapi bagian naon? Segede kieu sok. Beurit naon segede kieu? Beurit mana? Air. Kalah. Hah? Hah? Apa sih kau tahu? Bau bangke apa bau tai? Kan kope. Usianya. Hei, yalah. Bang, hai. Urang penasaran tapi urang sieun. Komedi apa sih ini? Kan aing teh minta tulung tadi teh minta tulung. Banyak orang muka sorangan atau minta tulung mah. Ya sok atuh opa ya baturan. Mau nak deh. Netai. Eta Ibu Yati. Nama asa geus bias gitu. Kan bae ais. Ada lagi bae. Pak, ayo Pak, kantor polisi Pak. Tobak ya, bung geuleut. Ah, gua aja mereka malah pae. Ketika Pak, ayo Pak. Penonton bantuan tong. Tong. Ayo, bayar terangan ayo Pak. Belanda. Ya.
Bu Yati. Tembay Bu. Abi Bu. Bun, sampai ayeuna alhamdulillah abi jadi. Bu Yati udah mau jadi kelas Bu Yati dia teh Bu. Ayeuna nasib Bu Yati kaki Udah dipotongkan. Ya pakai tak. ya Allah. Kamu ada di dia nama ayamnya. Berduka kita ya Allah. Aing pakai kanggo ini jeung koda Asia. Pesen pakai. Kurang gitu mah, masih pakai gitu. Kita ya. Ada aja tuh. Waktu dibacakannya paket kanggo Eni Iin Oda anu tos ngabulu Yaki. Aing guys apa sih mau dipaehan? Heh, ente dah urang tengah bunuh, urang ge tengah bunuh, tah si Neng Iin tengah bunuh mah. Bukan bunuh, tangga bunuh, cik bukan gelap. Pakai jangan coba bukain. Bukan gelap. Ente apa nama tengah bunuh? Cik, apa ada lagi hamba? Buka coba. Kita naon? Pesto mana Iin? Kayak barang bukti. Oh, Bu Yati. Ya teh peso tuh kemarin pakai jangan bunuh almarhum udah. Ya apa pesto si Iin? Apa pesto mana? Almarhumah benar. Berarti marane lumayan Bu Yati teh. Aing mah teh iklan. Mana oge dain? Mama, ternyata yang mama melakukan kejahatan ini. Tante, open mama tengah bunuh sasa. Open mau terang ngeureun mama kumaha. Mama nggak terido. Eta peso lagi peso si Neng Iin, bukan peso mama. Ih, mana nu ngabunuh teh bener. Jawabin. Yuk, abis teh ngan bebeja unggul mesti Bu Yati rek ngagusur imah jeung harta banda. Heuh, atuh pan gara-gara mana yang ngomong gitu teh. Urang jadi panik bener teh nih. Ya bener eta. Urang teh ngan bebeja unggul aya dipikan di tangga bunuh. Denge. Gara-gara ribut itu mah marah keluar salah ya bagus. Tuh, urang kesalah atuh. Urang teh Ah. heuh. Jadi naon kesimpulan teh ini naon? Kesimpulan apa mending barawa akhirnya. Kia. Opal, kopur, ke polisi. Kesimpulanna anu ngabunuhna tah si Oda jeung si Eni. Bagi utang mah ieu mah. Aing mah teh iklan cicing, saya jelek. Aing mah teh iklan. Ibu Yati dikira-kira teh. Meskipun Bu Yati sudah dekat kurang, tapi orang banyak aku Bu Yati. Pak, Yap. tengok Pak, lewat Pak. Siap. Bapak dong atuh Pak, ya mama abi hiji-hijina. Kan abi teh yakin sama bapak. Aya nu pade. Abi mah kada bagada. Ya utang si mama kumaha. Pembayaran penyabar. Ah.
Memang nonton keadaan deh. Itu gara-gara sedikit indah. Pokok namanya penonton. Ayo nama. Mun aya carita anu buku anu can jelas. Tong diterima. Lamun lain jelema eta anu ngomong langsung. Jeung oge yang jelema-jelema ayeuna mah mun aya jelema nu nawaran ngahutangkeun duit komo bungana gede tong daek komo di eta Bang Emo korbanna tingali ayeuna minum urang abos ka jalan bapak urang eueuh geus urang ayeuna kudu ka mana dia gen apa lu kamu boga utama modal kan kita kabur pokok nama ayo namanya komo mun aya carita nu puguh tong langsung gelap panon tong kasetanan pokok nama omat teh kakak nu di dieu nya mun geus teu boga duit tong maksakeun ngahutang komo di aya bunga nama geus we aya nama anu syariah anu bungaan pokona anu bungaan masuk we tapi nu aya bungaan mantong omatnya bising ke siga urang hayang kitu ngaraneh pae tapi aya kena hutang hayang lu matakan meh teu jadi hutang akhirat omatnya menurut aina opa bade kemana aku? Ya. Nah, satunya, abi bade nabungan tulang dia. Dia etake geulis. Bade ke di tukangnya teh dia. Assalamualaikum. Kemana ya teh? Nasi sorangan atuh. Ini ngabun. Ini nanya, itu nanya lembur ke sorangan Beta.
Goblok bahaya. Kumaha tadi konsernya rame tuh penonton? Rame. Teu acan beres oge tos rame. Kemudian Model mau geus beres pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Coba ikut teteh. Sampurasun. Oh, sampurasun. Sampurasun. Sasaronan atuh teteh. Sasaronan ami gitu ta. 1 2 3 Sampurasun. Kumaha para penonton atos bereakna. Bereakan abi mah orang Sunda. Atas taruang, tajan. Atos taruang. Atos jarajan, atos taruang. Teu acan saurang teteh sawiyo satunya panginten tapi da kumaha nya ieu teu acan tong mah da jajan panginten Dunkin Donat di payun. Jarajan teh ieu teh. Jajan lumpia. Alhamdulillah atas jarajan. Oh. Aruh di kaula. Iya pasti penonton teh atos ngantos-ngantosan acara selanjutnya teteh ya. Aya naon cenah Kang salajengna teh? Saurna teh aya bacidoran. Mung eta mah acara puncak teteh. Ya, jadi kedah di dieu nya Ya. penting aruwi heula. Mohon. Tah, supados teh nyang kolongting kana waktos hayu urang sakseni ku sadayana Tari Jaipong Wilujeng Nyaseni.
dugi katipo atuh abdi. Saya pisannya tadi. Saya pisan.